Hadisna al-gulam murtahinun bi aqiqatihi tudbau anhu yaumas sabi'i wa yahluku ra'suhu. Atau mun akikah di ngaranan tebuk mah yahluku ra'suhu ditek huluna lain buuk. Nenek bahasa lugawi. Jadi budak teh pencit akikahna tek buuk tek huluna. Wa yusa menjadi tilu pasunatan di dalam poin ke-7 teh mang fikri hiji akikah poin ke-7 teh hiji akikah dua netebukna nu dinambung-bungan utama nama nu katilu yusama di ngaranna. Makna murtahidun bi aqiqatihi cek hiji kieu ya cek hiji kieu ulah teh nu lain kieu nama makna annahu la yasfa'u fi walidayhi yaumal qiyamah. Lamun teu diakekahan la yasfa'u fi walidayhi yaumal qiyamah moal bisa nyafaatan ka indung bapana di poe kiamat. Madhabat begitu cek pendapat Imam Ahmad. Leuheung menyapaatan. Bahanna nyilakakeun euy. Wal aqiqatu syar'an musyarat teh. Wal aqiqatu alal maut mustahabbatun disunatkeun hukumna. Nu dimaksud ku akikah di dieu istilah syar'i adzabihatu anil maulud yauma sabihi pepencitan nu dipencit di jalma anu dilairkeun poean ka-7 dihitung tim kawin poean lahirna. Kumaha lamun teu kewe 40 poe mangga diakhirkeun ge kumaha lamun nepi ka balik. Jadi tanggungan nu janten sepuh ngakekahan itu nepi ka usia balik. Lamun geus balik pilih-pilih naha kuno aku budak nu etana atawa ku kolot. Lamun geus nepi ka usia balik muhayyarun pilih-pilih. Wayut bahu jeung dipencit anil gulami ti budak lalaki naon satani 2 domba. Wayut bahu jeung dipencit anil jariyati ti budak awe naon satun hiji domba. Qala ngadawuh sabadum sapalina ulama kumaha lamun wandu. Wa amal hunsa jeung anak pon ari wandu payah tamilu mangka nyukupan. Ngantaskeun naon ilahaku milukeunana itu hunsa bil gulami kalalaki awil au bil jariyati atawa ka awewe lamun wandu mangawe panteskeuna ka mana dilumpatkeun ngan palaubanat mangkal mun pertela naon dukuratuhu kalalakiana itu hunsa umiro diparentah bitadaruki kana nyusulan wa ta'addudi jeung kana bilangan wa ta'addudil aqiqati jeung kana bilangan akikahna bita'addudil waladi wa ta'addada jeung bing bilangan naon aqiqatu akikah bita'addudil auladi ubing bilangan budak hiji awewe hiji. Namun wandu kamana we panteskeuna ari pek dengan jadi lalaki kayak tinggal tambahan. Wayut aimu jeung mereka daharan naon al aku jalmi anu asal aku minal aqiqati tina akikohna al fuqara ka pirang-pirang fakir wal masakin jeung pirang-pirang miskin. Payat bahu
mangka masak itu si angkut jamin akekah karena itu akikoh bihuluwin kalawan amis. Jadi lamun akekah sunat dibagikeun asak, lamun kurban sunat dibagikeun atak. Yang wayuhdi jeung ngahadiahkeun itu si min hadina itu akikoh lil fuqara wal masakin. Walayat takhidu jeung ulah ngajadikeun kana itu akekah dakwatan kana kondangan. Ade jadi ulang beas acara kawinan pakai ulang beas sekalian akikah temenang model dipakai hajat pokoknya ulah aya iwan dan temenang lamun aya iwan berarti tesak pokoknya diangge karena si berkat mah kayaknya berarti hari berkat mah saya dibeli panukuran beas temenang sote lamun dipakai pamulang beas lamun urang rajaban dengan muludan sok aing mere beas mulangna udah bikin akekah itu teu bisa aya teh pabuat tujuh PR lah kabagan dari masalah itu kan pakai yang ada nomor beas loba ieu beli hayam berarti kajian meli keur mulang beas dan temenang aya imbas temenang ada orang lain korek bagi kerja mah ulang biasa temenang korek ongkol walayung siru jeung ulah mepeskeun atau motongkeun mujmaha kana daging kana tulangna itu akikoh boga mesin berarti tah ulah dipotongkeun malus mungkin palagrang gitu pasir sok soreng terang teh ayo di sok cokot wa salamatuha jeung salametna itu akikoh min aibin tina kacacadan yun kisu anu ngurangan itu aib lahma kana dagingna itu akikoh nu salamet tina kacacadan sami jeung kurban wal uklu jeung dahar min hatina itu akikah ngadahar min hatina itu akikah wa tasadduqu jeung nyadakohkeun bi ba'diha kana sawarena itu akikah wamtina wamtuni wamtina ubaiha jeung temenang ngajualna itu akikoh lahmiha wa ta'inuha jeung nangtukeunna itu akikah bin nadari wa ta'inuha jeung ari nangtukeunna itu akikah bin nadari kunadar eta hukumna itu nadar jadi wajib akikahna ketika dinadarkeun alama netepan kana kaul sabako anu geus ti heula itu mah fil udhiyati dina kurban titik wa yusanu jeung disunatkeun ana yu'adina yen ngadanan itu jalma fi udunil mauludi dina ceulina jalma anu dilahirkeun al yumna anu katuhina yuladu dina poyan dilahirkeunana sunat diadanan jadi katu di komatan jeli kenca sanajan orok jalma kafir nah wa ayu nikah jeung yen ngalewekan jalma alma wa bade dimap-dimapkeun mangga wayuhna kajen dilewekan saha al mauludu jalman dilahirkeun bit tamarin ukorma payad magu tuluy ngagayem jalma wayudalik jeung ngosokkeun bihi kana itu tamat hanakahu kana lakana itu maulud
Dakhilu anu belah jero dakhilu pamihi jeroeun cangkemna itu si maulud. Jadi sunat dilewekan si maulud ku korma nu digayem heula mun sae mah digayem ku gayeman jalmi soleh. Dibeuweung lah namina teh. Juga lewekeun ka dieu tah. Dibeuweung. Beuweung. Beuweung. Burakeun lah. Mohon. Pangna kajerokeun ka dieu lah. Supaya naon? Liang zula supaya turun minhu tina itu tamat naon syai'un hiji perkara minal jawfi ila jawfi kana beteungna. Failam yujad mangka lamun teu dipanggihan naon tamarun korma parudin maka ku anu baseuh digula madu wa illa jeung lamun tayarut pun korma baseuh rutbun teh rotob dengan aya korma baseuh lamun daya tamar al maghrib mau dibeuweung ku korma baseuh lamun eueuh korma baseuh wa ila pasayun mangka perkara al huluwun anu amin wa ayu sama jeung yen dingaranan itu maulud yauma sabiin dina yauma sabi yuradatihi dina poean katujuh ngajuru na itu si maulud wa yajuju jeung meunang naon tasmiyatuhu ngaranana itu maulud qabla sabi dina samemeh poean katujuh wa ba'dahu jeung sabada poean katujuh walau mata jeung sanajan maut walau mata jeung lamun maut lain sanajan saal mauludu jalma dilahirkeun qabla sabi'i dina samemeh poean itu sunnah mangka disunatkeun naon tasmiyatuhu ngaranana itu maulud sanajan maut dina samemeh poean katujuh. Biasa. Asal sabelah dina sapi kan dina sapi ayeuna kan kurban tapi aya nu keukeuh aya eka jadi tujuan teh contoh lah nu opatan mah kurban mangga asal bisa niat Lain nu lieur cenah. kata Pak Nanti dijelaskeun teh ke masyarakat eta mah. Ada lieur rumah sih. bagian lain dina yang ukudna bagian Ukut. hak salah itu pamajikannya Oh, saha pemajikan kesalahan ayeuna. Fahjaruhunna fil madaji'i. Kalau kita pemajikan mah kemarin Fahjaruhunna fil madaji'i. Halaman 4. Ayat tajuluhunna. lain akan menjawab lagi halaman 4 Ya, halaman 4. 4. halaman 4 soalnya nulis itu mama ulah teu moal kita teu moal kita aina hunna wa geus indakum fa'in fa'alna
meureun. Oh berarti ke declared ya Mas? Hah? Ke declared ya lah. Lain nama hunna awanun aya siratun geus indaku geus eta teh. Aya. Siap. Ngaliwat tuh, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in fa'al mangka lamun migawe itu nisa halaman 4 aya 1 2 3 kadalapan kasalapan di luhur. Fa in fa'ana mangka lamun migawe itu nisa bidaharin nusuzi ku ngadohirkeun nusuz teh hiji kaluar di imah tanpa izin menjadi salaki, 2 dititah ku salaki tinggal taat kan menjadi salaki. Nusuz. Ketika awe nusuz dohir nusuz fahjuru mangka pek ngajauhan aranjeun kabehunna ka itu nisa. Bil madoji dina tempat sare, tong di baturan sare. Ari pek teh kalah atohun, hade oge. Ayang tazilu tegasna pek ngajauhan aranjeun kabehunna ka itu nisa fil pirosi dina amparan. Watruku jeung ninggalkeun aranjeun kabeh madojiatihinna kana amparana itu nisa. Aya naumi tegasna sare mahunna sarta itu nisa tong di baturan hees. Ketika nusuz keluar tanpa izin salaki tengawaro karena panitah salaki mangka pek jauhan dina tempat sare teu meunang ngahijru ku caritaan teu meunang ari teu nanya mah ngomong lalaki kalah nusuzna teh kalah teu meunang hees di imah salaki da teu bere tulak panto jadi we sare di masjid saha itu teh ada penting di teang aya teh nu kitu wa hadal hijru jeung ari ieu hijru ngareheng mun bahasa Ciamis la goyata eta aya antekna lahu kaitu si rajul li'annahu karena saestuna itu hijru eta lihajati sholahiha pikeun pangabutuh maslahatna itu nisa pamatalam tusli mangka lamun mangka samang-samang teu daek maslahat teu daekeun bageur awewe teh pal hijru mangka ari hijru ngareheng eta bakun anu tumetek wa in balago jeung sanajan nepi sinina kana pirang-pirang taun sanajan sabaraha taun pisah ranjang we sia cenah sare di kamar mana di kamar hareup urang kamar tukang di dapur mantak imah tong lega ting teh kitu imah lega mah hese tapi imah heureun apa panggih wae pan kadapun lup illallah aya deui wae ini tengah imah papanggih kadapur papanggih deui wae Siap. wa mata sholahat mangka samang saberes maslahat pala hijro mangka teu aya kewajiban ngarehe wa inda ba'dil ulama jeung menumut sabagian para ulama sapalih para ulama goyatul hijri ari tungtungna ngareheng eta syahrun sabulan walilati lamun geus di jauhanna tempat sare teu daek robah geus sabulan wadribu mangka pek neunggel aranjeun kabehunna ka itu nisa ngan dorban kalawan tenggelan goirum barohin anu teu natuan anu nenggeulana ulah mantak nyerikeun bujurna gongkong di tampilingan dorban goirum barohin
Wawa jeung ari itu dorban guru mubarohin teh eta ladzi anu layuk siru anu teu mepeskeun udman kana tulang. Walayu sima jeung teu mendak nganyerikeun udwan kana anggota. Aya dorban tegasna tenggelam goiro sadidin anu teu goiro sadidin anu teu tarik. Wadalika jeung lam ajeng ari ieu teu watri guruna eta lam yarji'na lamun terbalik deui itu awewe kana benar bil hijri bu itu bu direhek jujur di babukna gede pan ulah tarik jadi usaha keplok itu Tahu pain atona mangka lamun taat lamun turut itu nisa kumkaranjen kabeh bima dina perkara yurodu anu dimaksud min hunna titu nisa fala tabahu mangka ulah nyupri aranjen kabeh ay la tatlubu tegasna ulah nyupri aranjen kabeh alaihinna kaitu nisa sabilan kana jalan neunggeur lamun awe turutna tong diteungeul doa tarikon tegasna jalan ngador bihinna kan neunggeulna itu nisa dulman karena dolim titik waj'alu jeung kudu ngajadikeun aranjeun kabeh makana perkara kana anu bukti itu mamin hunna titu nisa ka'alam yakun seperti yen bukti itu si Jauz fa inna taiba minadz dzambi fa inna taiba mangka saestuna jalma anu tobat minadz dzambi tina dosa eta kaman sacara jalma la dzamba anu taya dosa lahu kaitu man illa an ilam tan tahu lamun te ilan tan bahu ilap illa angin innalakum ala nisaikum haqo ala ingat punten ala ingat ayat nabahu tegasna kudu ingat aranjeun kabeh angin innalakum saestuna hak pikeun aranjeun kabeh lalaki ala nisaikum kewajiban awe aranjeun kabeh hakon ari aya hak wali nisaikum jeung pikeun awe aranjeun kabeh alaikum kewajiban aranjeun kabeh hakon ari aya hak fa hakukum mangka ari hak aranjeun kabeh alaihinna wajib kaitu nisa eta alaiwati eta yen ulah naikeun itu nisa pirosakum kana amparan aranjeun kabeh man kajalma takrohu anu mikangewa aranjeun kabeh takrohuna walaya zana jeung ulah ngidinan itu nisa pi buyutikum di rumah anjeun liman kajalma takrohu anu mikangewa aranjeun takrohuna anu mikangewa aranjeun kabeh hak lalaki kewajiban awe hiji ulah naikkeun kana kasur jalman deui cangewa ku salaki tukang ojek naikkeun kana kasur maksud naikkeun kana kasur teh ka manehna tuh piros-piros teh aya dia sare-sarea diasupkeun teu meunang ngasupkeun ka imah jalman deui cangewa ku salaki ala ingat wa hakuna jeung ari hak itu nisa alaikum kewajiban aranjeun kabeh etan sinu yen gawe ngaluskeun aranjeun kabeh ilaihinna ka itu nisa fi kiswatihinna dina pakaianana kudu dialus-alus wa ta'amihinna jeung kadaharanana itu nisa sing alus ustad mah aya asal usum kurban usum akikah beureuh paetan manggih daging menang lah 2 tahun Rawa ruwiyat riwayatkeun adalah hadis atur rawa riwayatkeun adalah hadis kana hadis atur mudi wa Ibnu Majah wa qala sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ati ari hakna awewe ala zauji kewajiban salaki ay min haqiha tegasna tina sapali hakna itu nisa alai kewajiban salaki eta ayyut aima yen maredahar
itu si jauzha kaitu jauzah ida to'ama lamun dahar itu jauz laki dahar ngana pamajikan ripuh di imah tumpang jadi lakina nulin tuh majikan guru di pasang Allahu Akbar. Dalam latina senang wae dahar ke majikan saya ya we di maklet ngitong di awon Allah. Anak ke Padang lah. mantap mana lagi dari ya bungkus atau hayong 2 bungkus dan bojok gitu Abangnya kita abangnya kita abang. mantap mingwing saimbang Di mana anjeun dahar maka pamajikan dahar gitu. antut maidat ayut maidat wayaksu jeung makean itu jauza kaitu jauza idak asa dina nalika make itu si jauz pakaian seperti halnya manena make kumaha lamun manena pakai pakaian halus pakai pakaian sing halus ka pamajikan walayat rib jemulan ke jauz al wajha kana rai inda nusujiha dina nalika nusujna itu si jauzah temenang nenggal kana beungeut Tenggal ku bibir lah. Wah. walayu kopi Wah. jeung teu meunang dicarekan teu meunang nyarekan itu si jauz Pagawean berarti pamajikan. Pagawean nyarekan awewe. Pagawe. teu meunang nyentak bitasdidil muwahadat maksuratin kelawan tasdidna ba yuqabbi berarti isim fa'il teu meunang nyarekan Yayang. Ailayas mau teu meunang meredengi itu si jauzah ka jauzah makruhan kana dipikang ewa ulah pamayu ka ulah meredengi carita nu teu bikaresep pamajikan Apa rasa sarang ngoras ya. Mamanes. walayakul jeung ulah nyarita si jauz qabbahakallah qabbahakillah qabbaha muga ngagorengkeun kita anjeun sallallahu Gusti Allah muga peduan Allah anjeun menang walayu ujir jeung teu meunang ngajauhan itu si jauz ka itu si misa dimana si jauzah walayah juruha masa kali walayah juruha masa kali riwayat illa fil mabiti angin dina tempat sare ay fil mabji tegasna tempatnya sare amal hijru an indan nusuji dina nusus amal hijru anapun ari ngarehe ngajauhan fil kalami dina caritaan fa innahu mangka saestuna hijru fil kalam eta haramun haram temenang pawajikan ceritanya tanya maharam maun illa li udrin angin karena aya udur rawa ngariwayatkeun kana hadis sa Tabrani wal Hakim bin Hakim an Muawiyah bin kata bin Muawiyah bin Jaidah bibatil Muhammad bin Haibah wa qala sallallahu alaihi wasallam lima alam Hanya teh kagok 15 menit deui nya padahal. Teng. 15.
sahur itu udah mau liwat kan. Saya tak Sahur. menjelang sahur teh. Opah makan. Ketua MLC nya. Belum sahur ah. Kebagian mana? Sen sampai dong buka mal ya kayaknya. Pada Agniana jadi rada jara raus ya. Berarti ajengan termasuk nadar oge anu alisannya. Tulisan. Ya. Makanya sok nyakot kilo-kilo ewang teh tadi heula. Dan itu rata-rata Kudu dipisahkeun heula. nya. Karena ya elat deui cenah amun teh mah dipasrahkeun ka panitia teh mun marena panitia mah ini kan sok heulaan urang eta nutupan misalkan. Heula ceuk panitia na uing. Mau wing. Mau uing teh. Yang daging ping-ping tukang pan nu rada halus. Gede. Yang milihan gitu. Nah ini tukang nawae. Ari dicare kata moal deui adi sadana. Jauh gitu ya, Bu. Hah? Kita menjidol ke orang itu. Curhat eta mah curhat mah. Kami soal itu. Curhat. Lelehan Ini cerita. itu tinggal. Kita menjidol, Gus. Ngelewat tuh.